dipikir-pikir ku orang hirup di lembur Brad. Kieu jeung kieu monoton Brad euy, kudu kumaha urang Brad euy. Ada kumaha atuh. Hirup di lembur mah kieu jeung kieu. Bisnis kana naon atuh. Kumaha Brad lamun transmigrasi itu euy lah. Terus migrasi ke mana itu? Ka Afrika. Nying, itu elem-elem ieu. Mani deket teh anjir ke Afrika ieu. Ya, pan urang teh di dieu teh kabisa teh ngan saukur nyawah jeung ngebot. Terus ayeuna urang ke Afrika, nyaho teh Afrika di dinya. Afrika teh padang pasir anjir, padang pasir tandus hese cai. Arek nyayan sawah kumaha di dinya sok lieur. Nah ari di dinya. Lebih kajak nyawa urang mah Brad lain. Atuh nyawa kena mah enggeus di lembur aya di dinya kumaha sih? Terus rek naon urang ke Afrika? Ngalah kulit maung. Nying. Caprak ya aki-aki. Mulai ya. Di dieu ge urang teh moro bagong teh. Masih kedah dibantuan ku anjing. Lamun pas sogrog jeung bagong rarangkogan keneh. Ayeuna urang ke Afrika arek moro mau. Moal ebah. Ngadon modar situ teh. Ya teh. Astagfirullah di pijan ku teh. Ya. Nya atuh ari teu apa teknik jeung pengalaman mah. Nyawa taruhana Brad. Makana ieu tinggal di kolot. Urang mas pengalaman Brad. Pengalaman naon anjir? Nggak kulit mau. Ay, bijan teh. Marane. Sok cing aing hayang nyaho teknikna jeung kumaha. Ya teknikeun Brad. Teknikeun nya mun kolot ngomong. Pan di Afrika teh panas yeuh. Tah engke teh mau teh bakal istirahat tengah poe teh Brad. Istirahat